Indung Bapa anugerah ti Gusti, ngorbankan segala pikeun anak-anakna ti budak eutik nepi ka dewasa. Maranehna sok aya di sisi, ngajarkeun kanya ajeun kahadean. kuring sadar teu tiasa males jasana ka Indung Bapa anu suci hatena. Abdi hoyong males ku cinta, tapi can sanggup ngan saukur doa. Indung jeung Bapa sok ngadoa pikeun kabagjaan anak-anakna. Anjeunna hoyong urang sukses, hoyong urang bagja. Duh hampura, ngan doa nu tiasa ku abdi pasi